Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Amin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqallahu mursalin wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dipayun ngaturkeun nuhun ka Bapak Kasepuhan, ka Bapak Kiai terus Masyan Waktos kasih kuring. Juga ka para mustami baik sepuh atas karokapidian. Alhamdulillah ayeuna urang tiasa patepung lawuh pamrong cukup sabaraha tos ngalaksanakeun salat berjamaah maghrib. Simkuring di dieu nepangkeun heula nami Muhammad Sholihin Maliki jurusan Ahwalus Sasiyah atau Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Uin Gunung Jati Bandung. Menuju PKN kelarasan di Blok Ciranca di Kapin hiji Agustus. Ini mainan atau stasi pembingungan kembali biasa lengkap dia gitu silaturahmi. Di dia sim kuring aya kapapancenan tugas di jurusan yaitu kedah aya sosialisasi tentang masalah perkawinan. Dan pada aya masalah perkawinan da aya teh di payunan mah sapuh tos ngalaman kan masalah nikah mah beda sareng anu nariosna tah acan ngalaman gitu. Oke, alhamdulillah. Sakenikna ieu kudu mulana bahas. Ayeuna masalah dina salat saur ulama bertanabi ari salat teh aya 3. Aya salat ta ari salat teh sihul qaul benar ucapanana. Lamun di mana-mana aya beja dibatur tara diporokan atau dipanjangan sok pas tukang salat mah eta karena sihul qaul benar ucapanana. Eno kaduana lah anaknya layinu qalbi lulus hati hanap sopan santun ramah tamah DP hanap asor aita anaknya tarbel ma'asi ngajohane ti maksiat maka namun jangan sokoh salat wa berzikir ke Allah niscaya di alam dunia ge bakal takwa. Naon ari nu dimaksud takwa teh takwa teh buah dina keimanan. Takwa ngandung definisi takwa imtithalu awamirillahi wa jitinabun nawahihi ngajalankeun segala perintah Allah jeung ngajuhan segala larangan eta maksud takwa. Makana teh aya di pangbekaan nu halus-halus tadi ada dunya ieu teh diwajib takwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Halus-halusna bekal takwa. Teu aya di mata dina sholat Jumat khatib dan hiji tiba pula di zaman Nabi Adam alaihissalam materi dengan hiji takwa. Tapi kayeuna teu dirubah-rubah eta materi itu bakal tidak takwa. Takwa bangsa Indonesia diatur kepercakapi. Jadinya dulu bangsa Indonesia sok aya dina masalah apel sok terang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, tapi kecap-kecap takwa teh atau bertakwa pula teh nunga dirikeun teh para ulama maka kamari urang tasyukuran ngalaksanakeun 17 Agustus teh ternyata di belakang
riwayat atau kisah ieu kemerdekaan teh jauh di para ulama. Makanya di Pancasila yang aya takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Eta teh sebenarnya tina Al-Qur'an. Eta surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad. Kul bejakeun ku anjeun wahai Muhammad bahwa pangeran anjeun teh ngan hiji. Tah di mana masalah pangeran itu akan diincuan jadi pangeran mah tunggal teu aya mimitina teu aya tungtungna. Secara logika urang moal tepi ilmu urang karena sifat Allah anu tadina eueuh teu aya bandinganana atau teu aya mimitina jeung teu aya tungtungna. Kadang si kuring sok selalu berpikir, nah sok eueuh tungtungna. Oh berarti ari kitu mah mun aya awalna aya mimitina berarti eta mah makhluk anu dijieun teh anu dijieun teh ngabutuhkeun ruang seperti ayeuna urang manusia ngabutuhkeun ruang seperti bumi gitu. Kan masalahnya. Lamun kadang sok aya ieu Allah teh cenah mah sok nyebutkeun dina sapali kadang ayat tarekat menyebutkan kami teh ra'aitu rajulun Allah teh ningali pangeran teh seperti hiji lalaki. Tuh, kadang saya bertanya kenapa dia melihat pangeran seperti hiji lalaki padahal pangeran teh laisa kamitslihi syai'un. Ketika kita sholat tauhid karena jadi Allah mah teu aya sapertina jadi teu aya anu nandinganna. Maka alhamdulillah urang kita sakeun ka Allah Subhanahu wa taala cicing dina agama Islam cicing di anu notabene di negara Indonesia teh anu pangloba-lobana umat Islam di seluruh dunia. Sekilas lah untuk terus itu masalah selanjutnya nyata di simpulin kemudian tugas tentang masalah dina perkawinan bahwa nikah ari cek bahasa Indonesia mana perkawinan ari cek bahasa fikih nama nikah ari nikah teh dina nakahan yang cukup nikahan aya menyebabkan ulama teh dina nikah teh nape niat atau nikmat aika teh kaifiat tata carana. Nah, ayo masalahna dina pernikahan aya rukun jeung syaratna. Nu kahiji dina rukunna teh nyaeta aya panganten lelaki, panganten perempuan, atau panganten awewe, wali, saksi, ijab kabul. Tah dimaksudna ayana di perwalian, ayana dimaksudkeun aya wali adal, wali mujbir, wali aqrab, aya wali hakim, wali nasab. Aya wali nasab teh nyaeta wali anu orang tua kandungna atau kaakina langsung. Kumaha cenah mun budak angkat eta lumpatna ka mana? Eta lumpatna ka keluarga di bapana an budakna mun teu aya nya ka saudara laki-lakina nu sakandung teu aya anu sasusu jadi saka pinggir menurut Imam Syafi'i mah pendapatna teh mun teu aya piwalieun maka wali hakim teh nyaeta ka kantor kepala KUA atau kepala KUA. Makanya di desa kecamatan mun aya hiji wali hakim jadi wali hakim itu makanya dua. Eta masalahnya. Terus aya masalah wali Allah. Dan aya masalah wali Allah yaitu wali anu enggan untuk menikahkan anaknya. Kita bisa mengajukan ke pengadilan agama daerah. Perkarana biasa ngajukan misalkan aya PK Posbaku pusat bantuan hukum ke Posbaku diproses dia itu ke pengadilan atau bisa melalui pengacara kan melalui pengacara merada
sebat nikah. Mun bapak ibu pas nikah gitu nya pek gaduh surat nikahna kana leungit bisa ngadamel surat nikahna tak sebat nikah ka mana ka pengadilan agama kasus biasa seterusna lamun dispensasi nikah kumaha dispensasi nikah eta mah kangge murang kali atau calon pengantin anu kurang di umur batas usiana kangge perempuan mah 16 tahun, kangge laki-laki mah 17 tahun. Cukup sakieu we, supados teu nyangklong deui kana waktos, teh lagi. Apunten bilih aya cacariyosan abdi anu teu warna wadih henteu sanajan urang Sunda ge da cicing ka mana-mana sok beda logat mah gitu, beda bahasana. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.